Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala naon al mukhalafatul lil hawadisi sifat. Mukhalafatul lil hawadisi hartosna nyulayan Allah ka pirang-pirang anu anyar. Al mukhalafatu mangka ari nyulayan lil makhlukati ka pirang-pirang makhluk eta ibaratun bahasa ansul bil jirmiyati tina kaudarna sifat jirim wal aradiyati sareng sifat anyar datang wal kuliyati sareng sifat kul wal juz'iyati sareng sifat juz wala wa'zimiha sareng pirang-pirang kamistianana itu nu kabeh anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala palazimul jirmiyati mangka ari kamistianana sifat jirim eta at-tahayyuju menggon wala zimul aradiyati sareng ari kamistianana sifat anyar datang eta al-qiyamu tetebil ghairi dinu sejen walazimul kulliyati sareng ari kamistianana bangsa kul walazimul kulliyati sareng ari kamistianana sifat kul eta al-kibaru gede walazimul juz'iyati sareng ari kamistianana sifat jud eta asigoru leutik ila ghairi dalika nepi ka salianti nun kabeh. Wa manahu sareng ari maknana sifat mukhalafatul lil hawadisi ayil mukhalafatu tegasna nyulayaan lima kana perkara dzikira anu dicaritakeun itu ma eta annahu sanyana Gusti Allah taala halna maha luhur Allah eta laesan teu itu Allah eta mumasilan anu nyarupaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar faida ulqi mangka di mana-mana nibakeun saha setan fidih nikah dina hate anjeun annahu ta'ala kana sanyana Gusti Allah ta'ala eta idalam yakun di mana-mana teu kabuktosan itu Allah eta jirman jirim wala aradon sareng lain anyar datang wala kulan sareng lain kul wala juz'an sareng lain juz pama mangka eta naon perkara hakikatuhu ari hakikatna Gusti Allah pakul mangka kudu ngucapkeun anjeun dina hate pirodi dalik dina nolak itu ulqi syaiton la ya'lamullah kana lapad la ya'lamu moal uninga Allah ka Gusti Allah illallahu angin saha Gusti Allah laisa halna teu aya eta kamislihi fantarna Gusti Allah naon saeun perkara wa sareng ari Gusti Allah eta as-sami'u dat anu nguping al-basiru turdat anu ningali bahwa mangka ari Gusti Allah ta'ala eta laisa sanes itu Allah eta bijismin jisim musawwarin anu dirupakeun itu jismin wala bijauharin sareng lain johar mahdudin anu dibatas itu johar mikdarin anu dikira-kirakeun atanapi anu diukur itu zohar falaisa mangka henteu aya eta lahu tetep ka Gusti Allah naon yadun panangan wala ainun sareng teu aya soca wala udunun sareng teu aya cepil wala ghairu dalik sareng teu aya tina salianti itu nu kabeh min sifatil hawadisi nyatana pirang-pirang sifat anu anyar li anahu karena sanyana Gusti Allah eta layu masilun teu nyaruaan Allah al-azsama kana pirang-pirang jisim la fi takdirin teu dina kira-kirana wala fi qabulil inkisam sareng teu dina narima kabagi-bagi wala tahulu sareng teu manjing ka Gusti Allah nan al zawahiru pirang-pirang jauhar walaisa sareng lain itu Allah eta bi aradin sifat anu anyar wala tahulu sareng teu manjing ka Gusti Allah nan al aradu pirang-pirang anu anyar bala yumasiru balikah teu nyaruaan itu Allah maujudan kana anu aya wala yumasilu sareng teu nyaruaan hu ka Gusti Allah naon maujudun perkara anu aya wala yahudu sareng teu ngabatasu ka Gusti Allah naon al miqdaru ukuran wala tahwi sareng teu ngurung hu ka Gusti Allah naon al ikatoru pajajahan wala tahitu sareng teu ngurung bihi ka Gusti Allah al jihatu pirang-pirang jihad wala tanipu sareng teu ngepung hu ka Gusti Allah naon al arduna pirang-pirang bumi was samawati sareng pirang-pirang langit rafi'ud darajati anu luhur pirang-pirang darajatna ala kulli syai'in ngelehkeun saban-saban perkara wa ma'adalika sareng sartana itu nu kabeh
wa ari Allah eta aqrabu leuwih deukeut ilal abdi ka abdi min hablil waridi tibatan urat genggerong wa huwa sareng ari Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta syahidun anu nyaksian la yumasilu henteu nyaruaan naon la yumasilu henteu aya anu nyaruaan naon qaribuhu dekeutna itu Allah kurbal azsami kana dekeutna pirang-pirang jisim ta'ala halna maha luhur Gusti Allah an ayahwiya tina ngurung hu ka Gusti Allah naon makanun tempat kama sapertikeun perkara takoda sabersihna Gusti Allah an ayuhiddahu tina ngabatasna ka Gusti Allah naon zamanun waktu kana mangka kabuktosan Gusti Allah eta qabla ayyah luqa dina samemeh ngadamel Allah azzamana kana waktu wal makana sareng kana tempat wa huwa sareng ari Allah al ana ayeuna eta alama netepan kana perkara eta alaihi netepan kana itu makana buktina itu Gusti Allah wadiduha sareng ari lalawanana itu sifat mukhalafatul lil hawadis eta al mumasalatu nyarupaan eta mumasalatu nyarupaan wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana sifat mukhalafatul lil hawadis ay mukhalafatuhu tegesna ay mukhalafatihi tegesna nyulayaanana Gusti Allah taala lil makhluqati ka pirang-pirang makhluk eta annahu sanyana Gusti Allah taala ayillah tegesna Gusti Allah eta laulam yakun lamun teu kabuktosan Gusti Allah eta mukhalifan anu nyulayaan lil makhluqati ka pirang-pirang makhluk lakana mangga kabuktosan itu Gusti Allah eta mumasilan anu nyarupaan laha ka itu makhluqati lakin mumasalatuhu tatapina ari nyarupaanana Gusti Allah eta batilatun anu batal idlau kana karana lamun kabuktosan itu Allah eta mumasilan anu nyarupaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar lakana mangka kabuktosan Gusti Allah eta hadisan anu anyar mislah halna sapertikeunana itu hawadis li anna jami'a ma karana sanyana sakabehna perkara sabata anu tetep itu ma li ahadil mislaini pikeun salah sahijina dua contoh eta sabata tetep itu maklil akhori kanu sejen walakin huwa tatsareng tatapina ari ayana Gusti Allah ae kaunuhu tegesna ayana Gusti Allah eta hadisan anu anyar eta muhalun anu mustahil li anahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta kodkomat nyata ngadeg naon adalilu dalil ala wujubil kidami kana wajibna sifat kidam lahu ta'ala milikna Gusti Allah wa ta'ala wahai suwajabat sareng dina sakira-kira wajib lahu ka Gusti Allah naon al mukhalafatu nyulayaan lil hawadisi ka anu anyar istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon didduha lalawanana itu mukhalafatul lil hawadisi wasawwarul mumasalati sareng ari pirang-pirang gambaran nyarupaan eta isrun ayat 10 ayakuna tegesna kahiji kabuktosan sallallahu Gusti Allah eta jirman jirim sawaun kana sarua bae kabuktosan itu jirman eta murokaban anu dirangkep-rangkep wa yusama sareng dingaranan itu jirman hina idin dina nalika itu murokaban jisman ku ngaran jisim ao goero murokabin ya tapkeun kana murokabah ao goero murokabin atawa henteu dirangkep-rangkep wa yusama sareng dingaranan itu jirman hina idin dina nalika itu goero murokabin jauharon ku ngaran jauhar fardan tegesna permata au yakuna atawa kabuktosan itu Gusti Allah eta arodon sifat anyar sifat anu anyar datang yakumu anu nempat itu arod bil jirmi kana jirim au yakuna atawa kabuktosan itu Allah eta pijihatin tetep dina hiji jihad lil jirmi milik na hiji jirim palaisa mangka lain itu Allah eta paukol arsi eta paukol arsi tetap di luhureun aras
wala tahtahu sareng teu dihanapeun itu aras, wala yaminahu sareng lain di belah katuhun itu aras, wala nahwa dalika sareng lain bangsa saumpamana itu anu kabeh min baqiyatil jihati nyatana sakakarina pirang-pirang jihad. Au lahu ta'ala atawa eta tetep milikna Gusti Allah ta'ala jihadun ari jihad falaisa mangka henteu aya lahu ka Gusti Allah naon pauqa luhureun wala tahta sareng teu hanapeun wala yaminun sareng henteu aya belah katu wala simalun sareng teu aya belah kenca. Wanahwu dalika sareng bangsana itu nu kabeh. Aw yahulu atau mancing itu Allah pimakanin dina hiji tempat, aw yutaqayyadu atau dikaidan itu Allah bizamanin ku waktu bihaisu takunu kalawan sakira-kira kabuktosan. Naon harokatul falaki usik-usik karena cakrawala eta muntobikotan anu ngalingkup alaihi ka Gusti Allah, eta muntobikotan anu ngalingkup alaihi ka Gusti Allah, au yakiru atawa ngabulak balik alaihi ka Gusti Allah, naon al jadi dani anu anyar dua, alailu tegesna peuting, wanaharu sareng beurang, au tata sopu atawa narima kasipatan naon datu hudatna Gusti Allah al aliyatu anu luhur bil hawadisi kunu anyar kal kudrati sapertikeun sifat kudrat al hadisati anu anyar itu kudrat, wal irodati sareng sifat irodat al hadisati anu anyar itu irodat, wal harokati sareng usik, wasukuni awis sukuni atawa cicing, wal bayadi sareng bodas, was awis siwadi atawa hideung, wanahwi dalika sareng bangsana itu anu kabeh. Au tatasopu atawa kasifatan naon datu udatna Gusti Allah bisigori kuleutik awil kibari atawa gede, bimanal kasiril azai kalawan manana anu loba pirang-pirang jujna, au yatasopu atawa narima kasifatan itu Allah bil a'radi ku pirang-pirang sifat anu anyar, fil afali dina pirang-pirang pada melanana awil ahkami atau pirang-pirang hukuman, falaisa mangka henteu naon fa'aluhu pada melanana itu Allah eta kal ijadi ka ijadi zaidin sapertikeun ngawujudkeun ki jaid eta ligordin karena aya tujuan minal agrodi tina pirang-pirang tujuan, aya maslahatin tegesna aya kamaslahatan tub isu anu ngajurung itu maslahat ka Gusti Allah ala dalikal fa'li kana itu pada melat, fala yunapi mangkan tengah napi kenawan annahu sanyana itu fa'li eta lil hikmati karena aya hikmahna, wa illa sareng lamun teu fala yunafi kana mangka kabuktosan itu fa'li eta abasan heureuy, wa huwa sareng ari itu abas eta mustahilun an mustahil fi haqqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala, walaisa sareng lain naon hukmuhu hukumana naon hukmuhu ngahukumanana itu Gusti Allah kal ija bis sholati sapertikeun ngawajibkeun salat alaina ka abdi sadaya ligordin karena aya tujuan minal agrodi tina pirang-pirang tujuan, aya maslahatin tegesna ka maslahatan tub isu anu ngajurung itu maslahathu ka Gusti Allah ala dalikal hukmi kana itu hukum kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu mah. Pakulun mangka ari saban-saban sahiji min hadihi suwari tina ieu pirang-pirang gambaran al asharoti anu 10 itu suwar eta mustahilun anu mustahil fi haqqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al qiyamu wallahu a'lam bissawab.